Beb. Bapak Bebek tukang asin ya? Sebab Bebek bau anjir. Kenapa kamu nggak pakai helm? Cukup banget. Saya pakai helm kok. Ini dibukakan di handap. Oh, blok lu. Itu bukan helm, itu kupluk. Suatu hari ketika kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar saya itu nanapotnya satu ya nonton ya. Oke. Wah. Oh. Ditilang. Yang itu nanawan, sidang. Kurang enak keur di Jatiluhur. Mereka dia. Nyang guys. Ditungguan kurang. Nya siapnya. Ayo. Kado di jalanannya. Ayo, waalaikumsalam. Aduh. Kumaha? Ditilang saya tadi. Oh, ditilang. Yo, orang nyaritanya tadi ditilang teh orang teh ke rumah motor. Ke rumah motor teh teuing hari polisi. Teu polisi teh. Prit. Kasih sila jang, kasih si heula. Cuk urang teh, aya naon, Pak? Aya naon? Eta kunaon teh di helm. Pak, saya, Pak. Ini helm saya di bawah, bukakeun ku urang teh. Bukakeun teh. Oh, bagus. Lain nu eta helmna, lain helm leutik, eta teh helm hulu. Helm leutik teh nu mana? Nya eta lah. Teuy aya di tukangan urang ge ditilang sarua. Babah. Heeh. Pan babah mah tadi sengatan. Heeh. Nah. Cuk babahna teh. Hanya ada apa ini Pak polisi? Ada apa? Kenapa kamu nggak pakai helm? Cuk banget. Saya pakai helm kok. Ini dibukakeun di handap. Oh, blok lu. Itu bukan helm, itu kupluk. Kupluk kan. Ciput katanya. Pak, ciput. Nah, ngomongkeun masalah ditilang ya. Hah? Seminggu kalewat ge orang ditilang. Oh, Di ditilang. Belah Parcom. Oh, Ditilang. Kebenaran di tukang urang ge sarua anu ditilang. Ibu-ibu teh mah. Oh, ibu-ibu. Heeh, anjing. Balaga ibu-ibu teh ngomong motorna weng. Ya itu di helm nya. Heeh. Nah, polisi teh dieureunkeun. Plit. Ibu-ibu ke pinggir cenah. Kenapa cenah ibu tidak pakai helm? Pakai cenah Pak, saya helm cenah. Saya tadi sarua nurutan kos kitu. Pakai cenah. Helm saya di bawah Pak cenah. Dibukakeun aja. Ibu yang bener aja. Masa helm belah dipakai cenah. Helm belah dipakai. Aduh. Kunaon sih teh? Iya ditolak wae. Ditolak. Aduh. Zaman ayeuna masih kena ditolak. Kurang ilmu na eta teh. Enteng. Ya, kurang dibejaan. Supaya henteu ditolak ku awewe. Maneh teh kudu romantis. Oh, eta teh. Kahiji kudu romantis, kadua kudu bisa ngagombal. Oh, eta teh bisa ngagombal. Ya, heeh. Oh, heeh. Jadi lamun misalkan pas PDKT, pendekatan, nah maneh kudu bisa ngagombal. Jadi supaya manehna teh tersanjung. Oh. Nah, contohna kieu ngagombalna ya. Nyebutna naon biasana neng atau sayang bebeb naon? Bebeb. Oh, bebeb. Kieu. Beb. Bebek.
bebek. Bebek. Bebek. Oh bebek. Salah. Beb. Contohnya mana jadi awewena ya? Ah. Beb. Nya A. Bebeb. Bapaknya polisi ya. Kok tahu? Sebab bebeb telah membrogol hatiku. Nah, kos gitu terus ada ya contoh nomor kedua. Beb, Nya A. bapak bebeb tukang cendol ya. Kok tahu? Sebab bebeb telah mengamnestiiskan hatiku. Ya. Nah, Aduh. iya tuh. Nah, katilu ya. Beb, beb, Nya A. bapak bebeb pegawai PLN ya. Kok tahu? Sebab bebeb bau kabel. Diterima ya teteh? Deh pasti diterima. Diterimanya? Oh, diterima. Diterima jadi pembantunya. Nah, terus ya, orang meresaran ke mana? Dalam mencari wanita, anjir. Anjir. Oh. Jadi AWWT dibagi beberapa spesifikasi, klasifikasi. Ah, eta. Nah, Sok. jadi AWWT aya lamun dinu spesifikasi otomotif ya. Oh, otomotif. Nah, aya AWW anu ngaranna AWW knalpot. Knalpot. Nah, artinya naon knalpot teh baru kenal langsung nyerupot. Nah, terus nu kadua AWW spion. Spion. Nah, AWW spion teh di tempat sepi langsung on. Terus aya AWW shock breaker. Shock breaker. AWW shock breaker digosok-gosok langsung purker. Aduh. Terus aya deui naon AWW naon deui? Munina motor mah ya busi. Naon? Busi. Abus nah yang di sisi. Yes, sama. Naon eta teh? Tak kana ceuli. Tah. Terus aya AWW nya dinu masalah naon ngaranna teh? Naon? Alat musik. Alat musik. Tah. AWW kendang. Kendang. Nah, kentutnya berkumandang. Wah, kita mah awewe gede gitu. Beuki ngadahar kuyi. Ulah. Terus aya AWW gitar. AWW gitar mah gigitannya bikin bergetar. AWW naon deui? Awewe hanya biola. AWW biolanya. Bibir diam, tangan merajalela. Copet mantong ah. Copet. Nah, ayeuna aya AWW anu dalam hal perbankan. AWW ATM. ATM atas dan bawah tetap montok. Jangan atuh. Hayang wae. Terus AWW debat. Naon? AWW debat nya gede nya betekok. Terus aya AWW kredit. Naon kredit? Nya kere nya pedit. Tengah. Tang eta. Ai bani kunaon? Aduh. Nyeregan lagu. Sing bener atuh diukna. Duh. Urang can beres ya ngajelaskeun ya. Aduh, nanti sok. Nah, aya AWW saldo. Saldo salurannya sudah double. Tong makan negatif. Saldo salurannya sudah double. Saluran keimanan, saluran ketakwaan, saluran kesatiaan. Lamun geus double ulah dikawin. Kunaon? Diomongkeun. Nah, eta. Ngerti? Nya geus ngerti mah. Sok ilmu nu ti urang praktekkeun kumaneh. Siap kan? Insya Allah pokoknya mah. Diterima? Tolak. Sagana. Geus urang rek naik parahu heula. Mana rek ka mana? Tadi itu
Ang kawin, win, ayang kawin. Pak, 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 pak. Ayang kawin, kesempat penting tari. Baik, izin Pak RT, izin Pak RW. Tadi itulah tempat halus. Bebek, pan mana memang benar bebek. Baik apa penting, anggap ya bebek. Bebek, bapak bebek maling ya. Oh tahu. Sebab itu lagi dikebukin warga. Beb, bapak bebek tukang asin ya. Sebab bebek bau hanyir. Makan